tersayang widi Aswane kumba-kumba aswani saparantos na disiksa pirusa digebugan ku Prabu Dasamuka. Unirangan nika. Jawab saudara. Kira-kira sanggup teu ayeuna kilu perang? Di adi karasa kurang ayeuna ieu awak nepi ka asa nyeri. Urang hirup perang we mulutkeun tina hate tetekadkeun urang teh hirup perang teh pikeun ngabela nagara ngabela lemah cai. Mulutkeun tekad dina hate teh lain rek ngabela kamurkaan, kadoliman, kajahatan jiwa, tapi berjuang demi nagara nusa jeung bangsa. Sok sanggup tibatan urang kudu mati konyol tina karang teh. Kumah maneh rek kumah gepek nu penting aing maneh milu perang sogi sanggup nyari kitu mah teh nyaon kang kapikir ayeuna ari geus ditunggulan mun ditadi atuh mun asa nyuri sirah cangkeng asa foto eta bibir tapi karuksak bibir jebleh balas ditunggulan duanana puntu coplok tur leklok wayah nani nya sanggup kamu gua mahawa munti tadi atuh syah kasep ulu kasep wayana ayeuna kakaradon di ditu disayagikeun kadaharan kaya ning opor ayam, opor gajah, opor kuning sagala aya sok sing sasepuhna dahar supaya tanaga gede saya sakitu ditolong kuat dina waktu aya ning tukaran itu Kang wayana sok hayu atuh Kang hayu ayeuna mah urang saparantosna aswani kumba-kumba aswani tuang anu laraos nyatana di karaton miring ka pangperangan memang dina puluh tekad nama rek ngabela lemah sai lain ngabelaan kamurkaan Dasamuka itu kayen awasina sudah lampahna eta anu bade persiapan kanggo serangan ka nyatana kemah Batarama kacarios di kemah Batarama anu dina waktos ieu ngempel ngariung ngabadantenkeun strategi perang anu bakal poe isuk bakal datang oge Semar kuda pawanastra jeung ngadawala sami rawuh ngahiji serang Barawanara itu kaayaanana ya sami ngadawala matian germanjarkan dia malum bawa manusia biasa tuh ka Batarama dina waktos ieu ngagabungna ka gua kiskena anu disesepuhan Gunawan Wibiksana oke dipimpin ku Anoman Perbancana Suta sadayana kempel di kemahna kanggo dadah serangan kitu kayanan ketek wadia balat tamtamaknya tanah sadaya Barawanara
Wanar tetangkalan ruh kembubuhan patinggal cang patinggal ucap kayanana reset iparawanara lukipit kuanuan pembahasan sudah sadayana ipating jerit pating karocwet tinasa pembedali pun iparawanara kepapaka dia walidan kalau dia sejumlah para wanara sebut dalam abdi klan si hati-hati cepetol sumohon klan sing hati-hati urang akak ti tadi ngumpul jeung monyet sieun we boga turunan ti monyet eta kumuni Luis na ulah kakak buaya unyu-unyu
Dina waktu ayeuna kudu katalah aku kaulah. Urang-urang arang kadirja anu bakal ngayakeun tindakan serangan menang ti juru talukti. Tuh. Siap bersama kaku urang parawana. Siap. Weh. Orang bisa mau. Babarengan bisa bulan setengah jeung monyet Bakal. sini buka turunan dari kemarin Ada jadi baranahan. sini pemajikan cemburu kene we ya udah jeung wengi Bapak, aduh, alhamdulillah. Udah kumana lakon dewek wayah kieu datang ya. Sebenarnya dari mana saja? Mau ke baganya wer dewek ngeureun euy. Iya, tapi ulah salampang. Aya kene. Aya kene. Alhamdulillah. Bapak Sekdes aya. Duh, bagjanya. Uli jeung tepang jeung akang ya ti kiri kawangi nya di rombongan ujung Berung Bandung. Kasadayana para penonton warga masyarakat Gandasari umumna sakecamatan. Bapak camatna tadi alhamdulillah tiasa nyaosan mugi cing sehat sama. Yang nah ini dewek mah euy teu ngarti Pak Kades. Kasetna luar biasa. Aduh. Bapak teh palos dipilih atuh. Oh, keur mah. Kasep teh sareng nanaona. Jiwaragana hatena. Ya eta gandang. Aduh, ngaranna Gandasari. Nyonya nage yang cantik berjelit. Dah eta Yang unyu-unyu. Campur-campurino. Ayo, what ilaha illallah doi. Doi. Si dawana begini. Alhamdulillah di mana ya Jang? Apaan itu di Resan Gandasari? Gandasari. Bahagianya. Para penonton sagi antusiasnya ya. Alhamdulillah. Bahagia bikin dewek. Disambut nage reus dewek mata di kujang panah. Aduh, kapegati mana teh teh? Di pagelaran kene. Aduh. Bisa gede rangap. Eta jam panah isu dirangap segala. Waduh. Nuklir bagiannya tak itu euy. Masih kene tradisi teh dipake nari di kota. Aduh, ampun euy. Di kota mah. Yang dikasih ku Junti. Ta eta euy, jati kasilih ku Junti. Nu lain nyanyi-nyanyi dari lain-lain teh nya. Eta mata ke jangka dewe selaling seni tradisi ulah nepi ka leungit nya teu dimulai urang niku saha deui lain ku urang keur urang seni urang nya panya ayeuna budaya urang ku batur pan geus sabaraha urang batur ku urang luar dibudayakeunana eta teh urang nu salahna pamarentah keneh teh pamarentah seni budaya teh aduh alhamdulillah lagi di rumahnya seni budaya naon Bapak Lurahna bijak Bapak Camatna alhamdulillah naon uka hayoungna keluarga masyarakat dilaksanakeun tepuk tangan kanggo Pak Lurah tepuk tangan beres lah Gandasari ngahiji Gandasari ngahiji ya slogan nya alhamdulillah motona Gandasari Ketua Karang Taruna Bapak Ketua Karang Taruna selaku panitia penyelenggara ini Jang muga cing sukses cing sehat cing ageng rezeki amin amin kasadayana aparatur negara pemerintahan kecamatan kelurahan Jang kan ke tahun payun teh urang deui ya sugan we nya kantenan Kedah itu mata teh oge tapi dewe mah isu pake itu kadina werna eueuh mah hoream kecuali panggilan gede
ngan dewe kabubuhannya kapal lurah pakawu keur makasep deui ari teu dieta gedak dek burosep teh berehan budak ada terus Samsu geus sabaraha bungkus tah cangkang nungkul dalang di pakawu mah acan kita dalamnya beli sorangan bayah satibi aya kan dewe asa can ngagolosor teh heuy ya kudu kawa akan alah capek aing kaul wae teh kene teh adaeun ku coblak yo ge atuh nya alah lain jang urang teh kudu naon mipit amit ngala mentanya sanuk-sanuk urangnya kaku ayana ngawitan ieu aya wayang golek ku pangresana Bapak Haji Aan mudah-mudahan kapayuna seni tradisi naon bae mangga pangersa cingnya ka seni tradisi oge keur ngahibur warga masyarakat antusias pisan alhamdulillah dijang sakedik ageng urang salawatan kurang amin sok mudah-mudahan cing barokah cing sehat sadayana oge cing ageng rezekina paranjang yuswana sadayana amin sok surup aja urang salawatan ku dewe selawatan serupa hamdan lirabbil alamin sok muringkak aing mah euy Allahu Rahman wa Rahim kad karaba pakul mubin nahu wa syami'ul alim dijang Gusti kagungan pangeran nu maha ulas tur heman inget ka dosa Gusti mangka buka pura bagja Allah ya Rabbi mantena maha unia bareng euy sok inget kana dosa tadi nama aja teh inget ka dosa menang panyawer mau dipamajikankeun tadi namanya jadi inget aduh aing mah keur maka kaciriun lain mencorongnya ka dewe ibu negara aduh can anak eta aduh aing kak itu membawa anak teh apa ya kamu ang kabagian unggal-unggal main aing mah kabagian ukur-ukur sabungkus tapi tik itu nah tanggung jawab teh rupa-rupa tanggung jawab dunia akhirat tanggung jawab lahir batin tuh nya macakna ari salaki teh selaku pemimpin pakai ngulipah ulah jiga dalang didi aku mah kudu dibejakeun mah geus rudet kan ceulina ge eta mah baheula tapi alhamdulillah ini jadi ustad Ustaz. heeh Ijlah
Betul, lain nama ke masjid mana nama lain sholat betul ke masjid yang ngepel. Alah, oh rek ngepel sih eta mah. Aduh, asup lagi rek sholat. Geus beak sagala. Lain mangkaning cina itu dua nana rana aja. Kade ya. Oh, kade ya. Akang, Hah? asa gagabah anu mana nu randa teh? Anu jangkung aing mah tadi tengah. Cobaan Ari nu gede mah lah di hoream aya salakina euy. Eta kumisna ge baplang kitu. Aduh. momen salah sasar eta teh. Hei, oke, kalem ku dewek di teh. Akang, Hei, ayeuna teh naon kaweul akang teh? tahu. Aya nu ngawuran. Capek-capek sih kayak Oh. lain ieu mah euy nya ka urang dieu. Dewek teh sasateun di dieu teh nya kahiji gara urang ngawayang. Gandasari salami 20 tahun. Wayang golek namanya ayeuna Kupa Lurah Haji Aan. Alhamdulillah antusiasna warga nya. Waduh, sumun. Kaeta gotong royongna ku para ASN kelurahan, gotong royong sareng warga masyarakat di kawit RT sareng RW Karang Taruna. Aduh manuhunkeun pisan kasadayana ieu kerja bakti gotong royongna nya. Mugi acing sarehat anjeunna ageng rezeki mah panjang yuswana amin. Amin. Bae sidawala kali sidawala. Eta cenah keur nyedak ancak ronon. Heuy. Lain dari sidawala teh keur ngaku gotong japana kata pona teh. Coba aya kicimpringan. Pada aya tuh tumpengan. Goreng sampung di Oh, goreng sampung. Oh. Eta mah kejebur. Wilut yang wangi. Wangi kula. Aduh. Asup angin juga dalam kita dibersihin we tak goreng. Bukan musim. Aduh, ampun. Ya. Untung ayah-ayah satibi. Aya. Waduh, dipusil ku anjeunna alhamdulillah jang nepi ka jag-jag ieu. Oh, salira mah ngan leuleus teu bogaeun duit euy, tawer salah. Aduh, geus sok ngarobokan, ngarobokan kuring kenyataan. Nenek Gandasari aya. Aya nama ngencan ka dewek mah. Itu we kita kabuta ka itu dah. Kan abonganna akana kaluar mah atuh penting teuing. Jadi we beakeun duitna. Beakeun di mana kalau 100? Sok hareup bilang batur. Ewa. Baik. Ya. Lain paling tanggal 27 Novembernya. Urang teh bakal pesta rakyat di wae. Pesta demokrasi. Kurang teh kade cing asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana. Cing asak-asakna ngenyo bising kaduhung jagana. Sabab ayeuna mah heuh nya kitu ngaran-ngaran politiknya jang. Janji mah janji. Ari geus jadi mah nya kitu teh geuning. Kumaha Kang? Ku dewek halaman kamari. Sugan dewek bener caleg teh Ustad make kopea. Assalamualaikum. Dalam teh. Waalaikumsalam. Waduh, pangarsa geuning ngarasakeun ka dieu sumuhun punten we sana abdi teh teu barang canak gitu. Itu barang canak serius. Bade naon atuh? Enak pulpen we. Bade silaturahim kebenaran yang dalam TRW. Dede. Oh, lain promosi dewek mah. Da geus ngarasakeun ngurus keluarga teh geuning hese. Oh, anu bedagong mah nu minta bantuan. Pasti. Anu bagi sakedeung. Oh, tak itu, aduh. Jadi pengurus mau kata meulehan, ari RW mah ujung tumak teh ujung tomok. Pasti. RT RW teh kade. Nu mawi ka palurah ajengkeun RT RW teh honorna. Da abdi mah di Bandung tos demo RT RW teh. Kumaha tah? Margi dicacapekeun hungkul ya. Saeta. Teu kabagian beas teh. Ku urang di kita kerja bakti teh. Nyeret ka Pak RW. Oh, terus itu we cenah nu meunang bantuan kerja bakti pada kuring mantep. Itu RW kene ya. Tanya tah ka dalam teh. Mata kaina ngala duit teh keur naon? Keur sedekah jeung kanu perlueun. Mata sikian teh meunang panyawer teh rek sedekahkeun kanu baris nampi. kanu bermakna kanu baris nampina. Barudak yatim yeun aya gata. Ulah yatim mah keur we heulanan pemikiran ulah berak batur. Eta
pamajikan sorang. Kamu pelet ke budak yatim. Pamajikan sorangan pun goblok budak aing teh. Eta Da kudu diparaban eta teh. Duraka sia talantara mah. Nya kudu tanggung jawab jadi salah. Itu kan aya nu penting mah ulah mau. Mijang. Dagang sora. Itunya penting mah halal ulah maksa urang. Nya minta barokahna urang mah nya. Tak itu Pak Kuwu Mujawe para RT RW semua lembaga LKK kelurahan teh mangga eta mah kuwu ari ditu mah lurahnya ajengkeun hawatos karaosku kidalang teh panyerewedan nu mabuk teh aman obat wah lieur yang nu gelut mah muci kari oh tah kitu anu nguruskeun saha anu ripuh anger bungkus warga mah teh nyaon-naon hayang teh bantuan tapi kemang salah oge jang bantuan teh ti luhurna mah ngagolontor teh gede ai ka handap da ka handapna loba kocoran ngarecet ka handapna segede singa kajian menang bantuan teh eta deui we mukong korongna buyat gayun geulangna cing-cing mawa motor kulutuk ke kantor desa dan dulurna akang eta teh cek ewek oke ari ditempok untuk waduh mawa bea 10 kilo ya gila tapi kene-kene butuh tah ulah jelema mah ulah loba ka sieun teu barang hakam sieun teu beunghar sieun teu boga tanah da geus dikubur mah anger jang sameter ka sameter teh naon rek dibawa rek dibangakeun si lain nya nu penting mah datang lagi tuh mau naon-naon datang gitu mawa naon-naon ku karengoh nya tah geus sorenan majikan geulis jadi antep baju alus harurung harerang waktuna majang mulang ka poe asal raga ditinyakeun nyawana angger dibuligiran ku boe bodas di ruangan angger mah rek pejabat rek presiden jabatanana luhur anger diidek dihanapeun suku tah diidekna ge geus ngajampana bugang mah dijejekan we jang tetaneuh teh da moal sugan diusap-usap dikitu-kitu kuburanana tajam nya tah mata bijakna pamarentah di urang mata kirup mah ulah loba kasih tak itu ya mode tukang rombongan ulah sieun ti barang hakan ulah aya dalang ieu mah reug-reug silain jang tinggal mapai we ka tiap dagang tuh parudul kan baik kam mah da aya paku mayarna mah tadi alhamdulillah ti saha tadi teh martabak syukur akang mau dilang-linglung ka di baso naon barokah alhamdulillah cing barokah payus jeung ngaranna jang gitu alhamdulillah di teh encut alhamdulillah naon sih teh encut teh segala lain cancut naon akang mah salah naon aduh akang Ay sugan kuring tunggu lah si kuring. Iya, yuk. Pada tuh usik-usik. Oh, pada tuh ngomong sakemek-mek aja nggak tuh? Tadi kayak yang udah tiung beri dilepon diantep usik-usik. Pada patuh. Ulah kemana karep sih ngomong teh? Ulah kemana karep sih teh? Yang dicegat tengah jalan tuh bubu. Cokak tanya kuring ada rek beas mah rek duit. Lain Aisyah ngomong teh lain kuring mah perjuangkeun paku anu engal ayeuna nya geus 2 tahun ngajabat mah RT RW teh eta ujung tomak teh ujung tomok nya lembaga LKK kelurahan KBG sosial bener euy we urang jadi amal ibadah urang tak kitu utamana mah kana rezeki mah nuturkeun di mana lain di tukang namanya nuturkeun di tukang lain sama padonan kasadayananya warga-warga urang anu engke bakal diayakeun pesta demokrasi kaping 27 November nya
sok urang anunya ka urang ka rakyat urang sadaya anu tiasa memperjuangkeun naon jang kesejahteraan gitu saja jawab atuh baca wae aduh lamun wae kesejahteraan warga kesejahteraan rakyat daya laguna geuningan kieu ye adalah sok sing lagukeun dengekeun surupan ya dewek mah lain nyinderan pejabat anu geus jaradi nya dari para dewan ngan ieu mah lagu gitu da lagu sindiran wae sabodot teuing sabodot teuing kita pakai sindiran bener apa disurupan kayaknya deh tapi ka darah tinggi ya teuing di rumah sama mika cinta daerah urang nu endah Jawa Barat khususna anu katelah ibaratna pamarentah nu amanah hayatna merenah tur tumanina loba jalma nu hayang jadi pajabat sok sanajan pancena kalintang berat kudu bisa mana raya khusus nama ke wilayah Jawa Barat anu subur pemilu budaya batu mika cinta terus maju pantang mundur kita cinta daerah urang nu endah Jawa Barat khususna anu katelah dibarengan pamarentah nu aman hayatna urangna tur tumanina loba jalma nu hayang jadi pajabat sok sanajan pancena kalintang berat kudu bisa mana rakyat khusus nama ke wilayah Jawa Barat Bapak Kades anu bagus Bapak Kapolsek anu kasep Bapak Babinsyah anu kasep nu gagah naon deui tah hah naon deui tah para nayaga nu sok nganyuk duit tara mayar eta mah penting eta ampun lain eta geuning naon aya naon kupu si juri alah jang jang lain si gareng aya harieu ilu berjuang si eta mah bubuhan barahayang ka mana Pantai Jayanti jeung Cemara naon cenah eta teh di nyiclik we si gareng reng tadi reng si eta mah rada kasar Aduh aing ditinggalkeun anjing kasaran sagala Cisab suko sir keret itu makan ku supia ku tanpa kuda aku nasionalkan alah anu alah kuring kasahan ilah kuring hayang ilah bisa diareke solawatan barokah solawat
itu tuh di jongkok martabak baso barokah Jajan. ada yang ulas kain sih kaulang teh kayak senang lain mau naik kalau panggung kayak senang dibalas diberes saweran Alah beres. tapi ke ayeuna can aya teu aloh aing tah Acan. teu aloh aya Acan. acan Bro. Bapak Eko eueuh deui anjing deh Eta ulang alaga kieu, ulang alaga kitu ah. lain kata pona nyumput Bapak Kades nyumput Nyebut di mana? reng Alah. ayak kilan ada abong-abong Ari maneh dibawa ku kuring teh joh. Ulang ngerakeun. ngerakeun naon ari akal Ye. Apan ieu teh di Ganasari itu tempo para sepuh bini sepuh araraya sepuh anu jalan istiqomah kurang kali waduh Pak RW 2 ge aya areng RW 2 ya aya arek nyawer ka areng cenah teh alhamdulillah mana Pak RW 2 teh alamin cing saurat aduh Pak RW 2 cing Pak RW 2 aya aduh cing yo urang aduh cing yo aduh cing yo orang aduh cing RW 2 aduh cing urang aduh cing aduh cing urang aduh cing Pak RW 2 pemuda idaman dari rebutan Pak RW 2 anu bager pemuda idaman dari rebutan Pak RW 'anu sujing tujuan bareng ulah baca cara pakai misi sia teh areng mah lagu loba atuh heeh sia tah mah kudu anu misi sujing tujuan ngalagu teh naon teh ieu lagu teh ya sakieu ge untung aing mencinta kana seni sunah tibatan ayeuna ngaruksak areng lah Kang Acong Bapak Hidayah ya Kang Areng ya aya alhamdulillah ya rabbil alamin aduh jajak kalau khairon kasirun kagak diantarkeun ka dinya reng poho aduh cidadak pangkanu sirah kendaraan udah hese aing kokonna yang meureub pangawer aja ting baso barokah cenah rek nimpah deui aya dari dewek sholawatan bisa goreng milik sih ya Kang balapan sholawatan naon di pamri jelema mah kulak
kulakna sakitu eueuh rezekina wayahna kudu sabar gitu terus ditakar ti dituna terus ditakar ti dituna akama sugan ke palurah meureun balikna ngongkosan eta we nu dihapakeun akama eueuh nyawer mah si gareng bisa dewek oge ngalagu goreng pemerintahan tapi eueuh nu nyawer alus gede si are tah eta mah bener da nyanyi di masyarakat mau nyanyiin kedung masuk ke sok alah jang alah geus menang 50.000 keur mayar naon tadi teh gorengan we bayar eta karoket bayar karoket alah gila si garing mah dikasepeleun euy alhamdulillah jang kuayana ieu urang teh sapatekung rawuh paprok Tiongkok silaturahim sareng para pini sepuh anom jalur istri anu aya di Gandasarinya alhamdulillah bagja teh bapadana jang euy tadi teh bari nongkrong akam cenah nek pangpayuna cenah gitu Bari teh. rencananya oh nu pangarup lagi kuduna panggulana mayar nyawe kapan tadi gitu sampo gorengan alhamdulillah nya lu caung geus kampar kumpul da supun kanu jog luar biasa urang disampakeun euy alhamdulillah nya antusiasna warga itu meteng ngarit tak itu euy ngabina warga pemerintahna bijak mematakinya antusias para warga aduh alhamdulillah nya antusias naon naon ade ya eta di kebon pinus paur lain pohon pila babarengan wae jeung monyet wapelet tadi wabu amuda-muda di dinya wapelet dibus wah si hati-hati bos loh anoman gan agan liput pergi aku dia pot pergi aku ada bisa dijemer aduh karena kaki itu bangga prihatna jeung hati-hati bu ayeuna rek aya tindakan serangan ti alam kaduirja anu dipimpin ku sayup sarana aduh lan sumuhun moe jeung atos-atos kaula ieu geus nalungtik naek kana tangkal pangluhurna geus rekep dingin bakal ngayakeun tindakan serangan meliharan Raja Al-Kadirja dan Samuka anu bakal tihareup laporan kana urang waspadakan anoman aya naon nya kan mangga Gusti anu kabangalingi aya naon anoman ulun sembah kepian pangeran yang aki sembah pabagis nuhun bagja kemayangan cing hati-hati piatan dina waktu ayeuna anoman